maha uning teu pernah we Allah teu nyaho eueuh nu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah sakabehna dikanyahokan ku Gusti Allah jadi urang teh dikanyahokeun ku Gustanya awak urang pernah teu sadetik we Allah teu nyaho teu pernah atuh terlalu dikanyahokeun Allah teh gadengekeun ka urang seluruh makhluk Allah nu aya di langit mapis samawati nu aya di bumi wa ma fil ard kadenge ku Gusti Allah di antara anu aya di muka bumi urang atuh urang teh kadenge ku Gusti Allah teh teu pernah teu ngadenge Gusti Allah tanya awak urang pernah teu Allah teu ngadengekeun ka awak urang teu pernah ngadengena Allah lain make ceuli neuleuna Allah lain make mata nyahona Allah teh lain make golbu tetapi eta mah mukhalafah lil hawadisi urusan Allah nyangakeun sadaya-daya nyaho ku urang ketika dibahas ku urang wujud kidam bako mukhalafah lil hawadis kieu bi nafsi wa dan dan lain sebagainya beres ngaji tauhid keluar nonton TV deui ya kan nu ceramah bae di luhur saudara-saudara hati-hati lebih-lebih sekarang wanita luar biasa bukan kita yang menggoda wanita bahkan wanita itu sendiri menggoda kita hati-hati harus banyak istighfar kita dengan keberadaan zaman yang seperti ini terutama godaan wanita jangan sekali-kali kita berburu nafsu wanita waduh turun di panggung aya nu nyetop trek mau kemana mbak situ tuh nggak ada mobil naik mama naik jangan di belakang depan aja takut ada kuntilanak depan dari mana asalnya mbak saya dari Jogja oh di sini tinggal di mana di Bojong ini lagi ngapain di sini ke rumah temen kemalaman nggak ada kendaraan nama siapa nama saya ini apa namanya Sainem oh Sain iya udah pulangnya ke rumah saya dulu ya jangan ke sono enggak anterin aja biar bapak tahu kontrakan saya ini nomor HP-nya nih sini yang deketan atau ngobrolnya tadi di panggung hati-hati bahwa sekarang bukan kita yang menggoda perempuan yang menggoda ini zaman udah muat luar biasanya can garing-garing acan letah aja muatin si mbak blon teh coba teh kunaon eta ngaji na kakarak ilmiah ketika orang nyaritakeun ngaji amprekan ilmiah itu ilmiah mah kitu bae salah tuh henteu encan aya rasa jeung can aya nu diudag kakarak udagan ganjaran bae ge can kadeuleu ku urang karak dibibita ku ganjaran ngaranna TK udak leutik bae lamun ceurik bae dibere obat teu daekeun dibere bodrexin ini manis ini mah manis tuh mama juga tuh manis coba ada dikit aja dah iya yang manis iya tuh dibere bodrexin mah obat tapi amis ieu ge urang maca sholawat hiji ke diboyorno anu eta bodrexin ngaranna ieu lamun aya jelema anu kabita ku ibadah ku ganjaran eta mah budak TK ngus ulah kabita ku ganjaran mantap kaju tilok ibadah eta kitu bae kajen kumaha ge mantap loba terjadi kiai ngunggahan muridna kiai mamawa jahe kiai aya di pendopo kiai aya di anu atuh ilmu mah pinter ilmu syariat mah kitu bae udagan ketika naik saetik wari urang dikerucutkeun loba larangan-larangan sia kuari mah ibadah teh lain sakadar kitu tapi endek usul ilallah bakal aya kanikmatan ke gegera nikmat ibadah coba gegera carana picenan hubud dunya ulah resep gada dunya ulah resep ta'aluk jeung makhluk picenan nafsu picenan setan opat rupa dunia makhluk nafsu jeung setan sok geura mulai urang nya atuh make cara ti guru sok kieu carana ya mulai dengan bimbingan tersebut urang mulai loba nu ditinggalkeun ku ari bergaul embung tama makhluk besi ta'aluk satungtung urang nu ka ditumbung kecuali nyana nu ka urang
itu keneh dunia pegatkeun ku ari dagang usaha bisnis dan lain sebagainya sebab naon berkeyakinan kana wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha setiap nu kumalandang di dunia pasti Allah ngarizkian contohna orok karak lahir bae terus dirizkian nu gering teu dagang teu naonnya ngagoler di rumah sakit tetep bae dirizkian ku Gusti Allah oh kitu patokanana nya tuh mulai urang berkeyakinanna kana ayat kuari ayat eta teh pan Al-Qur'an nang ti Allah surat menang ti Gusti Allah yakinkeun aing nu nyieun aing nu nyaho kana kamaslahatan sia aing anu bakal ngarizkian ulah ilu soal rizki sia jasiat ya nang aing ku aing dirizkian kege dipaehan ku aing deui yakinkeun eta mulai orang geset keyakinan geus loba nu ditinggalkeun bergaul geus henteu ku ari mah dunia geus teu diteangan ku ari mah nafsu geus nyaho jalan-jalan eta teh nafsu kos kitu teh terkitu kene setan ke urang bisa nyaho ieu teh setan ieu teh jin dan lain sebagainya nah kuari geus urang mulai lalaunan pait atuh mujahadah ngaranna riyadhah ngaranna euy terus lain lalagan bahasa-bahasana timbul kuali riyadhah ngajar nafsu mujahadah perang jeung nafsu dan lain sebagainya terus qanaah terus pahit sebulan 2 bulan 3 bulan terus pasti sebab perang menang setahun mulai rada aya ngeunah 2 tahun komo nikmat urang dibere kebenaran taufik ku Gusti Allah dibere teu rasa kuari geus tinggalkeun syariat di jero thariqah aya pikiran urang hayang husul ilallah sabaraha tahun tergantung kumaha cerdasna urang cerdas dasa tahun 2 tahun segede Imam Syafi'i bae 3 tahun segede Imam Ghazali 12 tahun segede Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kuddasasira 3 tahun nyana leuleunganana bae 3 tahun darah radi lah geus bari usul jelema mah di dinya bae jadi lain pipindahan nu pindah mah zahir Allah mah teu kudu dipindah-pindah je urang mah salat di masjid bagus jeung salat di masjid jore je anu disembah nama Allah kene bae urang salat di mushola urang salat di masjid nu disembahna Allah urang salat di Madinah urang salat di Mekah urang salat di dieu nu disembah nama Allah perbedaan eta mah perbedaan nilai-nilai teh nang Gusti Allah bae dina Al-Qur'an adapun nu disembah nama tetep bae Allah perbedaan berang jeung peuting hanya pergeseran matahari ketika di luar berang ngaranna ketika di jero mah atuh peuting ngaranna nu kitu disembah nama Allah bae ngabedakeun berang jeung peuting perbedaan di dieu jeung di ditu perbedaan di masjid di mushola di imah Allah eta bae nu disembah teh di mana bae eta bae iraha bae eta bae mantap geus geus batak nu pas kitu mah salat teh geus di mana bae jadinya mah salat teh jadi di mushola jadi di majelis jadi teu salat salah hese geus jaga sebab Allah teh geus menyatu bahasa menyatu teh teu beurang lamun lain keur ngaji lawan sebab atupan Allah mah khaliq urang mah makhluk mah nya khaliq jeung makhluk ngahiji ngan bahasa nyaritakeun rasa kecuali ya eta nginjem bahasa kos nginjem bahasa zat Allah mah lain zat eta zat masih kene makhluk ngan deui bahasa iwal ti eta nginjem urang zat Allah teu lain zat Allah mah tuh Allah pengen hese nyaritakeun atuh zat memurokab keneh ngan hese urang nyebutkeun anak nginjem bahasa heula geus kos kitu nah geus dirundung ku perasaan ku ari mah lamun tadi nyaritakeun Allah neuleukeun ku ari mah asa dideuleukeun lamun tadi Allah teh nyahoeun ku ari boga asa dideuleukeun dikajahokeun mun tadi mah urang ngabahas Allah teh kitu naon ngarang ngadengekeun asa didengekeun nu batak ku ari lantaran asa dideuleukeun asa dikanyahokeun asa didengekeun timbullah ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid Allah teh leuwih deukeut tibatan urang kurat genggerong atuh geus bae teu daya teu upaya manehna ja Allah kapan anu leuwih deukeut tibatan urang soranganna ge jauh jeung urang Allah nu leuwih deukeut
nu mantak urang asa nu aya Allah geus bae mafil wujud illallah itu bae geus leuleungan bisa hibar tah geus bisa hibar nu mantak lamun Habib Usman salat di jalan raya nya nama isuk-isuk jam 7:30 usolli sunata duha Allahu akbar geus terus mobil hiji 2 3 macet atau mobil sugan polisi wanieun ka Habib Usman henteu kunaon hawana beda ka wali mah teu wani Allah namangkan 8 rakaat Habib Usman mah pan lain cara 8 rakaat Habib Rozak atuh Habib Rozak pas salat dijemping-jempingkeun sakumaha enduro budak Habib Ustaz balain Allah lambat macet datang ke Petamburan tenang bae teu karasa geus beres doa karak polisi datang Bib mohon maaf Bib macet kenapa macet gara-gara Habib sholat di sini emang sholat di mana ini Habib sholat di jalan emang ini jalan kirain musola perasaannya musola hese tuh kan urang mah musola pajar jalan raya teu salat urang mah. Jeung wali mah lain deui perasaannya rarasaannya gitu lamun urang nyaritakeun Allah di mana tanyakeun roh urang aya di mana tanyakeun eta susu vitamina di mana nah nu mantak lamun eta geus urang teu kaharti Allah ge moal kahartina ku perasaan urang susu ge ulah dicaritakeun ieu protein urang inum bae ge karasana seger awak urang mun teu seger mencret nah engke karasa ku urang hayu bae ibadahan heula tauhidna sing mantep nah ieu lah anu ngajurung fal maf'ulul li ajli huwa al-ba'itsu 'alal ismil mansub li taqtiyatil qudrat katutupan kudrat kudu aya anu ngajurung ngahudangkeun allati yuzkaru bayanan li sababi wuqu'il falis sabik anu ditutur buat ngajelaskeun kana sabab tun ibadah pagawean anu geus ti heula dina azali urang teh kapan geus aya tulisanana di azali Zaid bakal jadi ustad Zaid bakal jadi kiai Zaid bakal jadi wali Umar bakal jadi RT Walid bakal jadi RW Dadap bakal jadi lurah gitu Jokowi bakal jadi presiden moal bisa diganggu gugat geus aya ta tulisanana jadi KBG geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz azali garana nah tinggal kuari ngalaksanakeun mantap teu salah lamun teh mah guru mursyid nyaritakeun urang mah lir teu beda jeung wayang lantaran geus aya notana di ditu kuari tinggal ngalaksanakeunana wae lamun tulisanana urang pikiayeun pelaksanaan mulai diantarkeun ku kolotna ka pondok pesantren budak ge haju daekeun masantren haju betah haju rajin deui ngajina tilok main bola tilok nonton TV teu boga HP santri teh rapih tah budak teh sesuai jeung bakal jadi pikiayeun we ti dituna daek nalar Quran daek nalar Alfiyah daek nalar Johar Maknun daek tular talar kebladiana amil ku jana ditalar nggak saing mah talar amil ge cukup bae geus ila manalau mila pinami atu amilin ya teh bae ditalar geus kunya terus ada sesuai jeung aya tulisanana nah ieu kudu aya dongkrak anu pikeun tujuan usul kana tulisan itu al ba'its alal ismil mansub li taqtiyatil qudrat talan qudrat da katutupan urang mah teu nyaho nu mantak waliullah aya nu dibere nyaho ku Gusti Allah aya nu dibere nyaho Waalaikumsalam naon mang mamang di mana di Bogor Bogorna nyingcet saeutik di kota sabaraha kilo beak sendal jepit 12 waduh pagunungan meureun sia mah teu mah hikadi tu bau ojek acan cara kula waduh siapa tetangga gunung gede meureun emang di dinya abdi mah waduh dipuncrot asan masantren jadi anak abdi kulantaran wali guruna dideuleu oh jadi mah pikiayeun amanat ka bapana ulah dituaran da tangkal awinya kunaon emang ulah bae geus ulah dituaran tanggal awi ke anak datang balik pesantren karek tuaran
kula usahana di awi. Dagang awi ulah geus pokona sesa-sesakeun we sesakeun tah geus pikat teu kahartieun jang naon eta horeng jang nyeun pondok. Tuh geus kadeuleu ku jana pikieun dibukakeun kudrat teh ya nisbat di urang mah katutupat nisbat di wali mah aya nu diebreekeun ku Gusti Allah. Nah, mantak al-ba'is alal ismil mansub li taqdiyatil qudrat allati yuzkaru bayani sabayukul fil sabiq untuk melaksanakan pagawean nu geus tertera di Lauhil Mahfuz iyalah aya nu ngabangkitkeun semangat sabab nu ngabangkitkeun anak al-ba'is alal ismil ieu maf'ul li ajlih ngaranna tuh kos kitu ieu jadi presidenan pasti naik bae sakolana pasti naik lain cara Habib Rojak betah di kelas 2 guruna karunyaeun jasa istiqomah di kelas 2 teu naik-naik jadi berarti teu bisa macanya namanya eta tah eta di kelas 2 bae di kelas 3 bae wah berarti upi bade jadi presiden jadi presiden mah naik bahkan aya anu satahun 2 kali naik baheula mah 2 kali naik batur bade kelas 5 nya geus ngalunjat ka kelas gedep baheula begitu ranking teh ditaikeun zaman kula mah teh zaman kula ranking teh lain dibere beasiswa ranking teh ditaikeun jadi setahun 2 kali batur mah kelas 3 kuduna mah kelas 4 jana geus kelas 5 tuh baheula mah kos kitu loba murid nu ditaek-taekeun kitu nah iyalah naik blek jadi presiden teu bisa dihalangan kudrat Allah nemantak ketika memeh pencalonan kamari aya jelema anu gitu datang nu menang mah tetep PDI cek yana berarti Jokowi eta mah tasreh geus bukan menang eta bae nu ngomongna nu carang bohong bahkan carang kapanggih jeung jelema ayana di Gunung Karang di Gunung Karang ayana memeh gunung naon ka pertengahan Gunung Karang aya di pertengahan Gunung Karang aya jelema nu carang kaluar incuna loba bejana mah cenah umurna geus 300 tahun eta ngomong nu menang tetep PDI nu jadi Jokowi buajeun ku kumaha ge percaya teu percaya ngan tilok meleset nya bae ngan urang mah cek nyana tetep memperjuangkeun nama ya ieu ulah salah jadi kajen teuing itu nu bakal pimenangan berjuang mah titah nu ieu aya rahasiahan berarti ulah salah nah geus dijelaskeun kitu tasreh atuh deuk kumaha atuh ya bener pibuktianna bener jelema aya keneh coba ge tanya Pakong sabaraha nu kaluar siapa kadinya bae si jurusanana nu mentek teu kapanggih-panggih coba aing mah ka ditu teu kapanggih sebab di jerona aya pakongan tapi lamun mulus teu kapanggih eta aya kele di Gunung Karang jelema nu hebat ibadah kadang ngora bae kadang ngora tapi urang teu percaya geus buyutan buyut da incu aya incu nanggeus nyararita tapi eta jeung anak bae maron kolotan anak nya nang mau ngora bae ngora bae kos umuran 50 tahunan bae Masya Allah hese nebakna kakalayangan nyana ka ugal kabupaten kawe kos kitulah aya jelema nu diciptakeun ku Gusti Allah nyana teh beureun geus dibukakeun kudrat teh bagi jana kadeuleu dibere inkisaf beureun ku Gusti Allah nah kos kitulah wa minhu al ijlal wa ta'zim allazi wa sababul fati urang ngagungkeun ka Gusti Allah dengan perasaan bakal jadi sababul fati kan urang ieu kuari mah teu dibere putuh urang mah nu mantak aya bahasa Allahumma ftahli futuhal arifin lamun geus dibukakeun ku Gusti Allah blak we sakumaha Kangjeng Nabi dibukakeun blak ngomong gunung ya abdi jadikeun emas haju pake perang embung cek Kangjeng Nabi mun bahasa urang mah kitu teu hayang lah geus perang mah perang bae teu kudu make emas ente teu hayangeun Kangjeng Nabi mah urang mah diwirid supaya jadi emas apa nanti balik urang jauh jasa jeung Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi mah Gunung Uhud nawaran nek jadi emas silakeun lieu ai pake berjuang embungin Kangjeng Nabi ai kuari kiai ngawirid supaya jadi emas dek dijual opo jauh jasa panjang Kangjeng Nabi teu dibere putu jauh hikmat eta ilmu ngajauhkan diri ka Gusti Allah ilmu hikmat ba eta nu jurig ilmu ngajauhan ka Gusti Allah ibadah bae geus ka Gusti Allah ayo bae engke bakal dibere sababul fati ngan ulah kabita urang sababul sifatil kabir batlab wal ibtigha allati was sababul wusul ilal ma'rifat anu ngajarikeun sabab usul ilallah
etalah jalan-jalanan nu tadi make perjalanan thoriqah geus awak urang steril atuh mata celi segala rupa steril dahareun dan lain sebagainya aya cara-cara niat kitu keneh zikir salat Allah kete nu mere nama ngan moal misleuk mengarah kadinya Allah ke mere adapun mere nak mungkin setahun 2 tahun tergantung Gusti nu mere ngan tetep dibere aya jelema geus hesein jasa kumasi aing mah norekat tapi can boga rasa keneh bae seuri bae guruna hayu bae atuh sia mah ngaleungitkeun hayang eta nu ngahalangan ulah aya urang mah kuari bersyukur ge can bisa mimiti bersyukur jadi jelema kadua bersyukur beriman katilu bersyukur urang bisa ngaji katilu opat bersyukur urang bisa keur salat teh ya ieu keur salat Allahu akbar nu geus paeh mah teu bisaeun salat aing mah hirup keneh Gusti ku dibisakeun salat ku Gusti pohara bersyukur urang tuh lain maca Fatihah pan ka dinya tungtungna ngaco pan sia mah eta barasa geus teu kudu diomong-omongan mun ditarjamakeun seperti eta Allahu akbar masyaallah nu berbaring di rumah sakit bageus teu bisaeun nyebut Allahu akbar salat bari nangtung aing mah Gusti alhamdulillah abdi masih keneh bisa salat di masjid nu agreng Allahu akbar bisa nyebut Allahu akbar bisa ruku batur manu di kuburan batur rumah sakit geus teu bisaeun nikmat anu luar biasa Gusti tuh tungtungna mah pan lain maca-maca pan urang kadinya lain eta perasaan-perasaan nu mantak nurun ala nurin yahdillahu linuri ala mayasa nur ala nur hese jaritakeunana sebab dimensina terus naon kitu ngaranna naon ngaranna terus bertumpuk nurun ala nur yahdillahu linurihi nur di jero nur hese bae tah nyaritakeunana tah lilir teu bere kamiskatin fiha kamiskatin fiha kitu zujaj az-zujajatu kana kaukabun duryu yuqadu min syajaratin zainatin la tasyarqiyati wala gharbiyah yudiu hese jadi nur di atas nur di atas nur di atas nur ieu urang lamun salat teh sababaraha macem tuh urang salat Allahu akbar urang mah paling ge datang ka bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim sadaya puji kagungan Gusti Allah tah ngalugotan kitab atuh kos kitu mah Ar-Rahmanir-Rahim Gusti Allah kang Maha Rahman Maha Rahim atuh diempatkeun mah bisa dilugotan ku urang Malik Yaumiddin kang pangeranna naon kawe tahu lugot garana bagus eta ge syariat di atas eta masyaallah Bismillahirrahmanirrahim aya nu ngagerakeun Allah teh al-muharrik wal musakkin abdi keur digerakeun inget ka al-muharrikna nur eta datang ka dinya teh ya Allah digerakeun abdi datang ka alhamdulillahirabbil alamin mun cacak-cacak teu digerakeun kuy teu ngaleungitkeun makna nu tadi kuari aya di luhur makna eta aya muharrik karasa geus teu kudu diterjemah ieu mah keur carita amun carita mah tuh hese pan ieu mah keur carita nanggeus numpuk dua dinya katilu bersyukur masyaallah batur nu geus maot geus teu bisaeun salat urang mah masih keneh bisa salat urang ge bakal nyusul cara itu satu ketika urang ge moal bisa salat seperti maranehanana manehanana geus aya di alam barzah urang masih keneh Allah di alami masih keneh bisa salat Gusti samemeh abdi maot nek dibantep-mantep salat abdi nurun ala nur geus tilu ditambah deui ka ditu katawaduan urang nur datang ka katawaduan datang ka ingkisap engkena blak bae we dibuka calanana kadeuleur rembai buluna oreng buah jagong sia mah ka mana bae ngaji wali sih ka dinya tungtung nama yang balik bae lah tuh kos gitu jadi hese nu badak lamun nyaritakeun tentang makrifat moal aya anggeusna disesuaikeun jeung derajatnya jeung perasaannya urang ngadengekeun indah nu matak indah naon ruh urang teh kan fitrah kullu mauludin yuladu alal fitrah suci nu suci neangan nu suci deui ketika nyaritakeun dunia aya jenuhna ketika nyaritakeun politik aya jenuhna ketika nyaritakeun budaya aya jenuhna komun teh di duniaan mah kumanehanana nyaritakeun politik lain jurusan politik geus moal masuk sama sekali nyaritakeun budaya lain jurusan moal tapi ketika nyaritakeun alam nu eta roh urang kan asik boro urang sebagai mukmin sebagai muslim kafir ge bakal ngadengekeun sebab ruhnya teh asli fitrah eta mah yuhawidani wa yunassirani abawahu ai aslina mah fitrah ketika ngadengekeun nur ala nur
yahdillahu linuri tercengang roh urang weuh jaheulnya. Satu, pertama nyaritakeun Al-Qur'an dimaknaan, datang taroh urang kadinya, aing ge osok kadinya. Ketika nyarita Al-Muharrik geus hese, ketika nyaritakeun kitu kana kasadaran geus leuwih hese. Nyaritakeun datang ka inkisab atuh sabaraha dobelna, nu matak tadi teh hese. Zujaja kana kaukabun duryu qadu min sajatin zaitunatin la syarqiyatu wal hese nyaritakeun anak sanggeun dicontohan seperti kos kitu. Jadi di atas nur ayat nur, di atas nur ayat nur, di atas nur ayat nur. Datang ke blak inkisab. Nah, urang lamun nyaritakeun kos kitu terus be ti subuh ka magrib ka subuh deui bakal moal robah. Sebab keaslian roh urang teh hayang rindu kadinya. Rindu hayang teh. Tah eureun be ngaji, karasa beuteung lapar. Mulai geus kahijab deui ku kahayang, kahijab ku dahar, kahijab ku sesenangan. Hijab geus sabaraha rupa, mimiti hayang, nafsu apa lain. Kadua pelaksanaan, niat apa henteu jang ibadah. Nomor katilu urang terlena ku kalazatan. Opat, hijab geus sarua ejeung tadi, ilmu makrifat, nur di atas nur di atas nur. Ieu ge hijab di atas hijab, di atas hijab, di atas hijab deui. Masya Allah, namantak urang mah teu bisa-bisa ge tah khusu. Lantaran hijabna, waduh geus teu bisa dikerik. Nggak bisa. Ya kudu disertu, ya kudu disertu. Nah iyalah mapul li ajli ibtigha alladhi huwa sababul usul ila ma'rifatillah. Tentu hese nyupri kana sabab usul ya ayat tahap awal, tahap 2, tahap 3, cara dan lain sebagainya. Ieu mah keur carita globalna seperti eta. Babul mapul limah wallahu a'lam. Allah teh maha uning teu pernah we Allah teh nyaho eueuh nu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah. Sakabehna dikanyahokan ku Gusti Allah. Jadi urang teh dikanyahokeun ku Gusti tanya awak urang, pernah teu sadetik we Allah teh nyaho? Teu pernah. Atuh terlalu dikanyahokeun. Allah teh gadengekeun ka urang seluruh makhluk Allah nu aya di langit mapis samawati, nu aya di bumi wa ma fil ard kadenge ku Gusti Allah. Di antara anu aya di muka bumi urang atuh urang teh kadenge ku Gusti Allah teh teu pernah teu ngadenge Gusti Allah. Tanya awak urang, pernah teu Allah teu ngadengekeun ka awak urang? Teu pernah. Ngadengena Allah lain make ceuli neuleuna Allah lain make mata nyahona Allah teh lain make golbu. Tetapi eta mah mukhalafah lil hawadisi urusan Allah. Nyangakeun sadaya-daya nyaho ku urang ketika dibahas ku urang wujud kidam bako mukhalafah lil hawadis kiya mubin nafsi wa dan niatku dan lain sebagainya. Beres ngaji tauhid keluar nonton TV deui. Ya kan? Nu ceramah bae di luhur saudara-saudara hati-hati. Lebih-lebih sekarang wanita luar biasa, bukan kita yang menggoda wanita, bahkan wanita itu sendiri menggoda kita. Hati-hati. Harus banyak istighfar kita dengan keberadaan zaman yang seperti ini, terutama godaan wanita. Jangan sekali-kali kita berburu nafsu wanita. Waduh, turun di panggung, aya nu nyetop trek. Mau kemana mbak? Situ tuh nggak ada mobil, naik mama. Nah, jangan di belakang, depan aja, takut ada kuntilanak depan. Dari mana asalnya mbak? Saya dari Jogja. Oh, di sini tinggal di mana? Di Bojong. Ini lagi ngapain di sini? Ke rumah temen, kemalaman, nggak ada kendaraan. Nama siapa? Nama saya ini apa namanya? Sainem. Oh, Sain. Iya udah. Udah pulangnya ke rumah saya dulu ya, jangan ke sono. Enggak, anterin aja biar bapak tahu kontrakan saya. Ini nomor HP-nya nih. Sini yang deketan atau ngobrolnya. Tadi di panggung hati-hati bahwa sekarang bukan kita yang menggoda perempuan yang menggoda. Ini zaman udah luar biasanya can garing-garing acan letah. Haji umuatin si mbak belum dah coba tak. Tak kunaon eta ngaji na kakarak ilmiah. Ketika orang nyaritakeun ngaji, amprekan ilmiah. Itu ilmiah mah kitu bae. Salah tuh henteu encan aya rasa jeung can aya nu diudag kakarak udagan ganjaran.